baheula aya hiji dongeng terkenal jasa nyana jawara lahir di Uzbekistan, kemudian nyana langsung ke Basrah, tidinya nyana terus jadi garong penjahat. Setiap jelema mengarah ke Baghdad kunyana dibegal. Asal aya jelema dagang begal, jelema rekreasi begal, pokoknya jelema boga anak buahna ge luar biasa dibegal terus. Datang kasieun jelema nu endek liwat ka dinya ku tenar-tenarna eta jelema begal. Pamalingan dahsyat. Lamun ngalawan bunuh. Ngan henteu pernah sampai ngabunuh. Paling nonjok, paling nampili aya ngabunuh macan pernah. Ngan harta mah ku janda dibegal. Wah, teu ka itu. Datang ka setiap nu endek liwat ka dinya ragu, aya eueuh ieu begal, aya eueuh ieu begal. Berani nyewa jagoan untuk keselamatan, hanya untuk keselamatan diri dan demi keselamatan nyewa jagoan. Kos kuari begal teh ambalaya, urang dagang lintas Lampung Palembang mawa barang di Palembang ka dieu begalna sabaraha rupa wani nyekel abri urang kajen cicing di dieu daripada begal ambalaya. Begalna make balok make pet KTP-na urang Cisokan tolong. begal eta polisi teh begal buktina ku cenah kiai ngomong kos gitu dulur kula ke Palembang, di Palembang Masya Allah eta peuteuy murah jasa dihitung ku janda ieu peuteuy ku murah-murahna datang ke pasar Kemis Masya Allah keuntunganana 10 kali lipat 10 kali lipat diborong ku janda di Palembang langsung nyewa truk berangkat datang ke pos hiji sekian tes datang ke pos sekian dihitung datang ke pasar Kemis rugi dihitung-hitung datang ke pasar Kemis rugi mantap datang ke pasar Kemis teh geus teu didagangkeun woi saha nu hayang peuteuy los kabeh kunaon sia eta mas pokona ulah nyebut kunaon mas sesa maling sesa begal losang siata mamang kula eta langsung dicekel polisi begal kabeh wah sih mimitina eta cara tadi dagang eta asal wani make polisi ieu tukang karung lamun kurang-kurang backing polisina beak ka kolor-kolor gana mun mawa barang ya ka ditu ka mana ka Karawang polisi di dieu daripada begal-begal ambalaya mani nyewa polisi eta begal kena disewa kunyana jadi nyana tukang nyewaan begal nah ieu begal terkenal anu luar biasa sehingga komo awewe mah sieun deuk liwat teh satu ketika nyana mampir di hiji pondok pesantren santrina ngan aya 10 kurang leuwih nyana merenung hari eta si jelema nararaon di dinya kadang aya 10-20 dararata nyana terus datang ka dinya ngintip begitu ngintip kiaina keur baca Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haqq ayat eta lagi baca langsung ceurik eta begal
cerik kuruju dekatahan terus cerik atuh kiai mah terus wae maca Quran nyana terus beki kebal beki cerik inghakan beki kebal terus kadenge suara kus parawan encan kawin teh kebal kenceng cerita kenceng dahsyat maka penting jam 2 kan kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 Bang Zaki Nurjaya mah wallahu a'lam bissawab kiai nu bener mah maca Quran teh jam 2 jam 3 negereuneng kita gitu langsung cerik dahsyat keluar kiai barang keluar kadilu pakaianana pakaian garong kiai kaget ini pu aing teh lain teh kene kaget kiai tapi terus didegetan langsung sujud plek cerik beneran kiai dihudangkeun dibawa ke hareup ditanya saha ngaran urang mana pagawean naon tah begitu ditanya pagawean ulah pagawean ngabegal ngagarong wah cak kiai ulah-ulah aing digarong kaget kiai haji ieu kunaon ceuri begitu kula ngadenge kiai maca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah tiba-tiba terasa aya nu asup ka jero hate kula nu pirhartieunna wallahu alam bismuradi alam yakni apakah can datang waktu lil ladzina amanu ka jelema-jelema nu iman antakhsha'a qulubuhum nundukeun hate-hatena li dzikrillah eling ka Allah wa ma nazala minal haq jeung eling kana hak anu diturunkeun ku Gusti Allah aturan hidayah asup ka jero hatena cak nyana direnungkeun eta Al-Qur'anul Karim dek datang ka iraha maneh umur ge sabaraha taun dek iraha maneh nundukeun hate inget ka Allah inget ka aturan-aturan Allah tadi sakedeung deui maneh bakal dikubur amal perbuatan bakal dibawa ke jero kuburan urang dieu kieu amal dieu kieu bakal aya ke dikubur urang salat bakal aya puasa bakal aya termasuk garong bakal aya mere baso kasih mbak ojo-ojo susu aya bakal aya pagawean lagi soka eta kabeh pagawean eta Al-Qur'an saayat doang ge Masya Allah datang ka nyelesep ka jero hate alam yakni apakah can datang waktu lilladzina amanu ka jelema nu ari iman jelema nu ari iman teh antakhsha'a qulubuhum ngarendahkeun hate tunduk li dzikrillah eling ka Gusti Allah urang dibaca eta Al-Qur'an dibulak-balik ayat eta jancan orang ngerenyed dibulak-balik deui tamat deui sugan aya ngerenyed ayat eta ka jero hate teh aya tapi saayat ketika nyelus ka jero garong bisa tobat ka Gusti Allah Masya Allah didinya asal dek liwat jelema ke aman teu tina garong ke aman teu tina garong garongna berangkat asa dek liwat deui isukna di deuleu deui aman henteu berangkat ternyata sapoe dua poe seminggu 2 minggu aman jelema rame kuari mah aman garong
garong-garong anak buahna neangan ieu kepala garong urang ka mana kepala garong urang leungit diteangan ku anak buahna ieu waduh sehu urang leungit teangan ku jana terus aman ya Allah renganan keur mondok di pondok pesantren keur ngaji diintip ku anak buahna weh kepala kurang ngaji hanya garong ngaji cek dia ada garong ngaji garong terus diintip isuk kaji deui ieu anak buahna kabeh kaget daratang tah ka kepalana bos kumaha ieu ngalakon harta geus dihandapeun gunung ambalayatun kumaha ngabagina ieu bos cak dina bararagi bae ku sia ai bos aing mah geus teu kudu dibagian kumaha tuh aing pikiran aing mah geus ka kuburan geus ka akhirat kok berubah heran aing anak buah heran anak buah masyaallah diteliti terus ku anak buahna begitu diteliti bos ieu kumaha mimitina kaula ieu ngintip tengah peuting begitu diintip kiai keur maca Quran pas ayat alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lirikrillah deuk iraha hate tunduk khusyuk ka Allah inget ka Allah padahal urang dibere iman tidinya aing nyurucuk inget di jero kubur inget di alam akhirat kumaha kuari mah aing geus pepegatan sia bae geus ka ditu los aing mah geus tobat bos ai bos tobat atuh kabege deuk ilu tobat ulah sok mimilu maneh mah maneh bae terus mabok terus geus maling terus teu kula gerek milu bae akhirna anak buahna milu kabeh ngaji terus dimimiti alat ngaji terus ditambah ku fikih ditambah ku usul fikih ditambah ku tafsir ditambah ku hadis dan lain sebagainya tanding ternyata saat eta di negeri Mekah di negeri Madinah Baghdad Iran babeh tenar kapinteran eta jelema luar biasa nanya hadis sakicep nanya tafsir sakicep nanya fikih sakicep nanya alat makomo geus dudi engkekeun jago wabeh manehanana ulama-ulama pemerintah kabeh taluk ka ilmu eta garong lamun tadina garong bae jadi wali ieu mah diajak ngaji ge masyaallah padek terobah-robah ngadagleg ayat tinggal ayat ini kos kieu bae manggawe ieu saruan ulah ngadagleg teu pernah aya hiji ayat tersentuh pernah kamar ieu tah aya kasentuh ku ayat kula ge rada kata aja hebat amat datang ka ieu merenung lagi kunaon sia kasentuh ku ayat mana tadi cenah badu salam ku ngeunaheunana lain ku merduna lain makhrajna lain naonna maknana hebat amat sakulah ieu mah luri budak ieu aing mah mawa ge teu aduh masyaallah hebat amat ke makna ayat nu mana fankihu ma ta'alakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' caknya karenung mung opat ngeunaheun meureun sia bebloon tah tuh kudu make ayat nafsu tah tenar lah nyana kehebatanana jeung kaistimewaanana maka dijadikeunlah ulama sadunia saha eta urang lamun baca kitab geus tenar geus sering manggihan Fudail bin Iyad anu terus dana cicing di Mekah terus dana cicing di Jabal Abi Qubais
anu kebelah dieuna geus mung kapanggih jeung jelema bahkan manehana lama salat Jumat ka Masjidil Haram ge embung murid-muridna kaget kunaon mama embung ka Masjidil Haram geus ulah sok nanya mama maneh bae hae ka ditu sakali nanya kitu dua kali kitu tilu kali penasaran ke mama kami kan murid dijejekeun ka Masjidil Haram ai mama henteu kami hayang nyaho alesanana kumaha mun hayang nyaho alesanana kula lamun ka masjid neuleuh anu sujud sukuna ngacung benerkeuneun mama dibenerkeun lain benerkeuneun oh bajasa nu salah teu dibenerkeun mama engke bakalna dicaekan ku Gusti Allah neuleuh sujud yeuna kahalangan ku kopeah ku sorban lain benerkeuneun jalo bajasa teu ngaek ngaraji neuleuh toab salah toabna mantak los maraneh bae mama mah bae teh salat Jumat ge masyaallah tidinya kaget murid-muridna begitu terus ngadeheus rahasiana naon mama bisa jadi kieu hiji rahasiana di jero hate ulah aya nu nyayang kecuali sieun ka Gusti Allah ku sieun Ki Fudel bin Iyad ketika Raja Khalifah mere kamanehanana sekitar 4.000 dinar mun kuari urusanan ukuranna ada 2 miliareun kunyana ditolak bikeun ka batur haram beuteung kula kudu kaasupan duit ti pamarentah percis kos Nurjaya nya ge kos gitu haram cek Nurjaya beuteung aing saeutik mah mun loba masalah ku aja baik ilah ulama ul akhirat nuku urang kuari di haolan nu teu jaho urang mana na kumaha kahirupanana ieu teh lain jelema sambarangan ketika kula haol nu pertama baheula di dieu manggih seseungitan cekula seungit naon ican di bejaan di dieu aya almarhum Ki Awian kula manggih seseungitan cekula seungit naon isi ieu mah lain seungit sambarangan ieu mah lain seungit dunia bangona ieu mah ieu tah kuari kula ngahaurang babarengan ngahaolan begitu ku kula di istikharohan sakali dua kali supaya muncul katilu kali alhamdulillah Ki Nurjaya mau kebo ya Allah Ji seperti teh Ji urang hayang-hayang kudu kos kitu teh hese lamun Habib Lutfi babari jasa kula babari tos di Pekalongan alhamdulillah ilu konferensi sadunya nu diondang 40 negara tapi nu datang 60 negara sadunya konferensi Toriko tetapi satu hari lain dua hari lain tiga hari lain Habib Lutfi mah kos kitu geus ulah jaritakeun konferensi mal kaharti ieu ge nu diajak ku kula kararieu bae kitu amat kieunya geus atuh datang ka kuari nya mah atungan datang ka ditu hees dahar balik atuh teh jawabanna emang si bidug mah kitu labeng tapi begitu ku kula dicaritakeun heran gareng aja lain deui itu urusanan Habib Lutfi mah kos kitu mun jarah assalamualaikum oh iya nah oh masyaallah marhaba salam beres jarah kos kitu jarah ka Habib Nuh di Singapura assalamualaikum insyaallah ya bangun ngobrol kedek gitu beres assalamualaikum beres iki gitu kemarin zarah ka ditu ka deket tangkal caringin assalamualaikum oh iya saya ngobrolin saku ti anak siapa aya Habib Lutfi model kos kitu ya Allah hese jaritakeun anak amprok jeung sahabai akur bae jana mah kuari jeung pamarentah hayu jeung jawara hayu jeung Cina hayu jeung Icek hayu kabari urang manggih Gus Dur kuari manggih Habib Lutfi aneh teu kaharti moal kaharti ieu mah jana mah osok kos kitu tah
sekali waktu dah zarah ka abah ka di Cilong nangtung bae nya ulah geus siap-siap babacaan ulah geus siap milu babacaan macan naon coba henyang nya nangan kieu oh iya betul ya dah balik itu kalau macan naon di sih aja iya nurutan iya aja ku anak na isu dari bakal grogol sok turut itu para rugu Masya Allah ulah sok turut itu para rugu ayo datang ke berkat baik iya jangan mah gaji kadiga nu diideuleunana lainana aya jahe nya banyak ngaji si kos gitu maksudnya tahu diri kolot nih normal bener abnormal tah balikan deui lamun urang nganyahokeun seorang penjahat garong kemudian jadi ulama teu kira-kira jadi tumpuan seluruh ulama kaul sufi hampir nyadap di Fudal bin Iyad walaupun kuku bahagia seperti itulah perjalanan anak koreng nya nama diangkat jadi walina ti orok kene nya nama diangkat jadi wali ti orok kene kok jadi garong wallah mah kok saja pandi tah nya ti leuleut emang diangkat jadi itu Kang Sami itu beres nah ieu almarhum Ki Awian jelema nu aneh kata dina sarua jelema rada kurang beres kabelah dieuna ngaji sageus ngaji terus pinter ngajina geus pinter ngaji boga guru ninggalkeun ngaji zahir terus nyana zikir bertafakur ka Allah rada aya perubahan saeutika belah dina pemikiranana embung ngahiji jeung kolot hayang ngahiji jeung budak ieu keanehanna mantengna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mantap untung urang dieu aya hiji makom di dieu anu lain sambarangan urang dina mungkin katutup tapi urang jauh mah ku Gusti Allah dibere caang aya nu datang teu nyaho urang mana tetapi loba nu hasil maksud iyalah urang tadi nu mantak kula hadiah heula lain sambarangan ieu teh hiji contoh bahwa kajeun teuing urang geus kolot tetapi lamun himmatul aliyah menuju ridho Allah ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan urat tatadina penjahat urang renungkeun satu ayat tadi apakah canda tang kitu ka jelema anu iman urang nu iman teh antakhsha qulubuhum nundukkeun hate urang lidzikrillah inget ka Gusti Allah jeung inget kana hukum-hukum anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ulah seperti jelema anu baheula diturunkeun kitab ku Gusti Allah Injil diturunkeun Taurat min qablu memeh urang tetapi manehanana teu iman ka Taurat teu iman ka Injil sehingga terus sakahayang nafsuna jadilah jelema fasik wa katsirun minhum fasiqun lolobana jelema parahasa jan contoh lamun di dieu aya makam sholihin belah dituna waliun min auliyaillah keren teuing sholihin baheulana nu tadina jelema urut kurang beres tapi diangkat jadi sholihin Fudal bin Iyad penjahat jadi waliun min auliyaillah lamun Kiai Dahlan tanjakan tatadina tukang ngadalang nya nama tukang dalang jadi lamun ngaji ge kulantaran tatina dalang ngaji gitu mah kocek ieu aya kocek-kocekan bae ya tatina dalang tapi jadi wali Allah Subhanahu wa taala mantak naon urang kuari nyadarkeun diri ulah kahalangan ku kolot ulah kahalangan ku jahat
ulah kehalangan kuradika tapi tingali moal kebal deui urang pae saenggeusna pae nu milu amal urang ka jero masyaallah kadang-kadang kareueut komo negara kuari kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho naon di presidenan ku sasaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan ngantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna Yaman kos di urang awalna Turki kos di urang awalna mentak para ulama dikumpulkan sadunia untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk mentak kurang semua bangga doa khawatir lain lalagaan tetap kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang salamet ka negara urang salamet bangsa urang urang mun nyaritakeun salamet mah gampang tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris per provinsi Inggris nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin mudah-mudahan salamet amin tapi di luar ieu kapan loba jasa provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar terutama haul kiawian sakaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna alhamdulillahirabbil alamin tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna ketika masjidna kokoh berarti iman urang dinya kokoh ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh aya nu unik etik ye dibayah aya pabrik semen Cina semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannyana tetapi hal-hal lain mengerikan kajeun mah urusanana negara urang mah sakarang memandang zahirna bae di jerona konflik negara ieu pabrik belah dia diurug sisi laut asal geus diurug tanah eueuh bae asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid si batu bentukna kos masjid ternyata di dinya teh dipake musyawarah sadunia di dinya di Nurjaya mah teu kaajab mencit sapi bae nya nama bagian Haji Pandin teh cenah mah bagian yen samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas
kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kejadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu